Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana sahabat Sunda, hampurasun sadayana dimana bae ayahna, mudah-mudahan pangeran tetep menang tayungan karukun tetep marengan. Anu harita naranyakeun si Asep cenah para subscriber nanyakeun si Asep pi konten jeung si Asep pi konten jeung si Asep na ka mana ayeuna pajeuk jujur konten jeung si Asep hese serius hese diaturna beneran. Nah ayeuna tuh Asep geus datang. Sep anu sampurkeun kitu lah. Euy kumaha cing ngomong lagi tadi campur sampurasun anu lah kitu. Nah ini Sep kumaha bae na Ayeuna teh di bae. Hah? Iya. Oh, Asep di bae. Tara ka mana? Oh. Ayeuna teh ulin ka jauh ya. Tara ulin ka mana? Taulah ulin jauh ya. Bawa taulah ulin jauh. Asep. Nah, deh. Oh. Asep ayeuna teh sakola. Nah, deh. Kapan tadi pernah bener atau Asep di sila-sila? Nah, gitu. Iya, jadi kieu Sep. Jadi babaturan para subscriber dulur-dulur urang di mana bae naranyakeun Asep. Iya. Emang Asep boga babaturan? Sabaraha hiji? Hah? Aya 10 orang. 10 orang mah ya. Oh. Asep terkenal. Asep ayeuna terkenal. Beneran. Jadi Asep kajin terkenal. Kajin. Ikhlas. Ridho. Saling menang. Atau kalau Asep kadiat nilai nanya. Asep mah kadiat nilai sulah ngomelan naon lah. Asep mah. Jadi kisep. Jadi Asep di sekolah nah. Sapatu nu ti uing ka mana? Baju nu ti uing? Aya. Tas. Areueuh kamarana itu teh. Ya anu. Kamarana. Buka kamar. Rena. Ngono rena ke sore. Kayak gimana? Gimana soe? Ieu na. Asep biji sunatan Asep. Entar sekira. Bismillah. Oh, si sunatan selila. Kamu lah Asep. Jadi kumaha ieu urusana ieu Asep ayeuna sibuk naon bae ieu? Oh, Asep teh sibuk naon ulin bae gaweana. Eta dibere duit ku si mama. Parah. Terus Asep jajan di sana. Uang mana? Katarik aku ngomong mah. Faida kuah ini. Oh, di na kuah ini. Asep beli cek ini Asep jualan bae. Hah? Jualan Doa. atau supaya yang jadi nama? Yang baik kita mana kaya. Oh. Jajan baik. Ya. Oh. Mung jualan tapi yang jajan. Hah? Jualan gawe. Enak.
jualan Berenang. atau jualan nang bae nu ngasilkeun duit Sep. Jadi kita kieu ya. Asep teh jualan. Ya. Tah Asep geus jualan teh menang untung. Asep mah teh untung teh jang jajan. Tah anu sesana jang modal di jualan, ngerti? Ngerti. Kumaha? Ini jangan. Di sana jangan jualan. Heeh. Nah, Terus? di sana tong petik. Bener. Pinter, Sep mah pinter Sep. Berarti lamun modal 10.000 Ya. untungnya sabaraha? Nah. 10. Kurang jajan diri teh tong dijajan ke jualanna. Heeh. Asep lamun Asep jualan mamen, Iya. mamenek di mam ku Asep tadi jual. Jual tuh. Oh, ulah di mam. Ulah. Heeh, Itu deh. zamannya waktu lagi nama. Zaman nyawatnya. Iya bener. Berarti Asep kuing tah jualan ya, misalkan. Ya. Asep misalkan tah jualan kopi, Kopi nang. kopi lendot. Melendot. Iya, kopi biasa. Biasa. Asep tah jualan kopi gitu maksudnya mah. Ya. Baik tuh. Dia juga dari daerah Mendek mah. Jika no, tak jualan, jika jualan sayur kayak Asep jualan sayur. Rupet ngider. Atau kudu ngider. Kamu kang mah kimbe di imah. Tah jualan sayur. Iya lu sayur cabrita. Apa nih koin di bere Asep jualan sayur, kayak Asep dagang gitu, daek. Bisa ngerti ya. Kamu ngerakeun, nah dia ngerakeun. Karena Asep buka kaera, obat. buka kaera Asep. Sabar aja. Perlu sama dia dayung. Kau ya tuh itu neng. Jualan. Lain gitu. Maksudnya Asep boga kaera, Nah, boga sabar aja. ayo tilu hiji. Tilu hiji kaerana. Tarik tuh ngomong kata tarik. Pakai era sama. Wing bagi kan jeung erana. Nu itu jualan dia, karena ini imah baik. Kaerana teh. Ya. Siksa Aku lagi aja. mau jualan daerah. Mau lagi mau jualan daerah. Wing mah hamun hayang duit, hayang jajan nya kudu jualan. Jualan. Kudu jualan yang kudu gawe asepna gitu. Ulah. Lamun pesantren itu dia lengan baru teh. Mun pesantren ini Nya aya nu budug, aya nu teu lamun zamanna teh bersih, berarti budug. Lamun zamanna bersih, berarti moal budug set. mau hiram, Naon eta? mau hiram kabeh. Heeh. Emang gawe deui. Pan pasantren. Nakana kau. Kabeh nanya buduk tong pesantren. Oh, berarti lamun ulah embung budug, tong Iya. pesantren. Iya, Geuning Asep budug. buduk kan. Berarti pesantren. Iya. Pesantren. Mana? Mau pesantren di mana sih? Siapa? Mana yang pesantren? Ada arwah yang sama komputer mah. Aku duit mah jadi es aja kita duit mau ke pesantren mah. Oh, dewek nete. Iya. Nggak sekolah bela kebeneran ke pesantren kan kuing. Kemana? Kali itu ke jauh ke Jawa. Jawa. Jauh yang mana lah pangkat Itu tuh. nama mobil. Mobil. Gak bisa. Tapi tong angkot Angkot ini kieu. kan kieu. Kieu. Angkot kemana? Jangan. Tadi kieu angkot. Kieu kan tempat-tempat
ini. Aya apa? Mau naik mobil mah itu jalan. Lamun kino. Iya, bis. 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 Aya bis jeung mobil beda. Hah? Terus sih mah itu beda. Ngan. Bis mana konen jeung jote. Heeh. Mun asep naik bis ka bapak naik Puragung